Jada can marab sapi, can boga jukut. Inguan aing ka anjingnya. Anjing. Mana kali turun? Nah, jadi main dari Can. Can. Kayak Mama, tuh mama. Naon ya hayangna? Sebutan naon mereka aing teh? Hah? Mak. Mimi. Kayak Mimi ieu naonnya? Juang ngarit jukut sore heuh. Sapi can diparab, can boga jukut. Kayak sugan kalebak, tapi kedengeran di soreannya. Kayak baturan ditunya. Mimi teh puguh mengaranda, geus Mimi teh puguh mengaranda. Di baturan kena kipatut. Geus mah teh baturan aing ngurus sapi, ngajaga sapi. Geus, ayo orang cang miang belah ngaritna. Siap? Ayo. Aurat. Nah, jadi sia di paralel naon ku aing ngampang-ngampang teuing teh. Geus ke motor lah yuk. Bensinan, oh motor aman teh. Cek bensinan. Pinu. Anjing sih sang cek mak ieu mah. Naik. Aurat. Pan sia teh ku aing di paraban mah jadi lintuh. Dayut ieu susuna ge. Tah. Tah non. Itik tu apa namanya tadi kan aya bensinan. Mugo geus bensinan yang dorong aing jadah teh. Saya udah pengarit di hareup. Pindah ka. Capek aing berat bae tadi aing sorangan bae ngarit aing mah. Aduh, monyet dan geus kajen lah tapi najeng baturan aing. Tah. Geus ya dah. Baya mah kenal ngajel. Iya keur ngarit aing teh. Ngaruas bae mel kanu kolot teh. Sok jadi lah. Teh mak tuh ngarit ini ya deh. Ayo nu dikadek nih teh. Ketulangan ngerti dia. Ulangan. Ayo main ke mana ayeuna? Nyari ka dieu. Ka dieu ka mana? Ka dieu eta mak. Ah, sugan teh teh ngarit ka ditu mah teh. Eta mah radio. Ka di jalan lah sekedeng. Sok setelkeun. Mayang igel. Yo. Ge. Kamana? Dia. Nang. Geus kaeng kedeng dikagok euy ngaritna. Aduh. Capek aing ngarit. Tadi jelema ka andi siriangnya. Ngaritna. Aing capek geus lah. Balik deh mama lah. Turun deh. Turutkeun tadinya. Pengen balik lah. Anu katinggaleun deui. Arit aing di ditu tadi katinggalannya. Cokot lah. Hari dua aing. Arit saha? Arit saha ieu nya? Musim mama tadi gitu. Mak, ya arit mak. Mak, kamu. Mak, ya arit mak. Arit, arit. Mak, ya arit mak, ya arit. Mak, ya arit mak, arit. Iya. Eta kalau kain cah aing rek kena arit padahal sieun gitu. Yes. Sudah.
Iya, di aritan usahanya. Jukut aing beak. Aduh. Iya, tadi teh. Ya, temang. Allah. Mas, iya. Nu ngarit nasi emak ya rekan ka aing lah.